nyerep kana hate leueuy. Ai kasauran sepuh mah pasti akan. Memang jelema nu panghade-hadena teh jelema anu aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea deui. Semohon. Nya Leres. demi kepentingan balarea deui. Semohon akan. Bener nu ngabohongkeun agama teh lain anu tara salat. Doa. Wungkul. Leres. Sanajan urang salat tunggal poe tahajud unggal peuting. Init ka Mekah umroh unggal taun. Tapi lamun aya anak yatim pakir miskin di lemur urang teu dipalire bohong sia dina agama. Wah, eta ulah. Nya Semohon. heeh nyeta deui sabab ari salat mah pan keur pribadi deui teh. Nya Pribadi ibadah. dikir ke pribadi sangkan urang hirup tenang, hate tenang lain hirup tenang. Nya Leres. bawa puasa sangkan urang bisa hirup sabar. Semohon. Tapi urang teh salian teh eta teh anu leuwih mangpaat mah di mana-mana urang aya guna tur mangpaatna demi kepentingan balarea. Dah eta akan. Nya Leres. leuletikan urang mecen runtah dina tempatna ibadah teh euy. Tangtos akan. Ulah waka ngomong jauh-jauh lah. Semohon. Ulah waka ngomong-ngomong jauh-jauh syariat hakikat torekat marifat kaituna jeung sajabatna dina mangsa masih keneh micen runtah di mana wae bohong sia dina agamana. Dah eta. Da agama mah apik tidek-tek nepi ka bengek leu. Leres. Nya heeh Tinuleut. nu matak sok laku lampah hade sili asa sili asu sili asi tawado disebutna nya Leres. heeh ya Makan. alhamdulillah di kampung Cibiru Girang RT 2 RW 2 Desa Cangkuang Wetan. Leres. Hah? Oh Cisirung. Sia nu nulisnya itu salah berarti. Hah? Wah, nu nulis nyilakakeun ka aing ye. Itu pakai kacamata urang. Heeh. Cisirung deui teh. Desa Cang, hah? Cibedug jenaka. Cibedug. Oh Cibedug. Heeh, da di dieu na Cibiru. Tong nyalakeun abdi punten ah. Nya hampura ke ku abdi dipotokeun disebarkeun WA-na. Asa teu kudu. Wapukana pemerintahan Provinsi Jawa Barat Leres. nyaeta anu disisepuan ku pangaresana Gubernur Jawa Barat Bapak aing Semohon. pangaresa Bapak Haji Dedi Mulyadi luar biasa oge Bapak Haji Nana Sumarna kali Ibu Hajah Lis Kurniasin Aya. anu kaguan maksad ieu mah nya Semohon. ieu teh Bapak Dedi teh dina raraga abdi nagri nganjang kawarga Leres. Eta. abdi nagri disebut ge nya Semohon. heeh Perhajatanana. oge perhajatanana Haji Nana Sumarna sareng Ibu Hajah Lis Kurniasin Leres. pernikahan putrana nyaeta Cep Andri Oki Leres. Budiman Nyunatan lagi 60 urang. sareng Neng Anissa Permatasari Leres. rengse ditikahkeun anaknya Rengse. putrana Bapak Doni Sanavali kalih Ibu Apriani Arifianti. Semohon. Alhamdulillah mudah-mudahan dina ngambah sagara rumah tangga teruntut raut sauyunan Amin. sagageus sapihanean Amin. mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak Amin. cinekna panganten kawengku ku kulawarga anu sakinah mawaddah katut warahmah amin. Amin. Ya robbal alamin. Atuh sumping pangaresana Bapak Bupati Kabupaten Bandung Bapak Bedas. Bapak Bedas Bapak Haji Dadang Supriyatna SIP MSI Rawuh. Aya. rawuh anjeunna Leres. doktor Bapak Doktor Haji Dadang Supriyatna Mantap. mantap ieu mah ku Bupati Kabupaten Bandung atuh Bapak Camat aya nya Aya Bapak Camat. Bapak Lurah aya Sisieun ku pamajikan teh. alhamdulillah Bapak Haji Ahmad Saifuddin aya Bapak Iim lah Ibu Kokom bagja deuleu luar biasa dewek meringkak bulu punduk leuy Cara biasa. Maka. jigana sa Indonesia hiji-hijina gubernur anu jiga kieu Bapak aing Nya. Nya. Daya deui ata. geus eueuh hijab jeung masyarakat teh nya Leres. tes tuning rakat pisan Datu make lalaki. hah Tuh make hijab da lalaki. saja Sa eta. Hari akang mau cucurut ka dieu deui eta.
Teh saha ngomong wae teh. Nya eta saha Kang? Nah, kumaha uing we ngomong mah. Saha eta? Ke aing sada apal sorana teh? Apal gitu Kang? Apal? Cik saha eta? Lamun bener-bener Pak Haji jajak kalau kasih nuhun Pak Haji. Pak Haji Nana moga hajat Pak Haji Nana ridho Pak Haji. Ridho tamahan deui atuh. Hei, inggeus. Ke ibuna sapalih. Pak Haji bager Pak Haji gede milik Pak Haji asalna mah tanggal 12 di teh. Pindah ke ku Bapak Haji Dede Mulyadi dialihkeun ka dieu nya. Mohon. Luar biasa. Heeh. Leuwih rame ayeuna nya. Nya Bintang tamu lagi bertebar bintang tamu le. Waras. Bertaburan. Wah, luar biasa Bapak aing. cek saha. Halo do engko. Cek saha. Cow ayeuna ngadadak bulan ge mon corong. Nya ada kisti dituna eta mah bulan mah. Lain. Aisyah saha goblok? Saha mendingan Ngomong wae sia teh. mendingan kelokan Laki tuh goblok eta kasar. Goblok teh logor. Nah, ada mun teu make nu logor urang mah bisa make pakaian ieu. Kabeh oge logor. Heuh, mah teh logor teh nyaho bulan. Emang bulan naon? Bulan teh di luhur. Bulan sapasi di langit yang biru. Pokoknya bulan siapa sih langit yang biru, bulan mah peuting ketemu lagi sih teh. Kadieu lamun kawani mau lah ngomong wae di tukang sih teh. Luntang lantung eta mikiran hirup nu beuki linglung. Luntang lantung Bu Hajat, Bu Hajat. Taman sakola ukur ngalimbung, sakola ukur SLA. Biaya mah juta-juta. Bari tamatna percuma, ijazah ge asa mubah. Luntang lantung taman sakola ukur ngalimbung. Alhamdulillah Gusti aya Mamang Ohang. Ohang geuning Kang. Mang Ohang damang. Sahana Ente sahana abdi naros ka Mang Ohang damang. nya mata ka dieu ge damang. Sumuhun. Iraha gering atuh. Kumaha? Iraha gering. Sakumaha digeuringkeunana bae. Ada. Duh. Daek gering jeung cager mah kumaha pangakuan urang. Oh gitu. Atuh nya heueuh. Jadi gering jeung cager teh kumaha pangakuan urang. Pangakuan atau Hartina kumaha kalakuan urang. Oh, bener tadi. Kadang kalapan nu teu gering oge ari non anu keur sehat ya mah keur sehat. Aya we boga hutang. Ngadadak teh gering teh. Tapi bener euy. Atuh nya heueuh. Bener. Tapi Mang Ohang mah jigana sehat wae nya. Alhamdulillah. Mohon da penyakit geus yeuneuan ka Mang Ohang mah. Etan jadi nah cina penyakit aya jelema cina beungeutna leuwih ti penyakit. aja penyakit. Mane lamun dina bakteri mah amuba. Bisa membelah dua meneh teh. Iya, yes amuba. Mohon damang Mang dipayun atuh dipayun. Oh, di dia. Mohon dipayun. Kerasa kodong. Di dia. Di dinya. Aduh. Hai. Love you. Alhamdulillah Mang Ohang. Alhamdulillah. Oh ieu teh pan di Cangkuang teh nya. Nya Cangkuang Wetan. Di Cangkuang Wetan. Cangkuang Wetan Di Cangkuang Wetan eta di Cibedug. Oh Cibedug Girang. Heeh. Hah? Nya nu hadirna mah aya urang Cisirung aya. Heeh. Oh aya geus tah tong disebut ka aing hese. Heeh. Aya urang. Naon sih? Gusti nu agung Mang Ohang beungeut tiga jahe menang mekrek ieu mah. Tapi mata kieu ge mata urang mah tercemar. Terkenal. Tercemar. Aya Mang Ohang ka di saha? Hah? Nyeta uing teh tadi teh uing teh keur rek hayang lalajo ka dieu. Kalau ka disergap. Disergap kusaha? Usaha. Eta ku keamanan. Oh, aya keamanan dia. Keamanan teh kalaka bayangkeun kalaka pingsan deui. Saha? Teuing kumaha?
Tadi nada geus kolot. Keamanan geus kolot. Geus kolot nya. Lain keamanan beraman geuneun gitu mah. Teuing da eta mah geus kolot nya panyakitan ongko. Cek wing oge. Tegeding aya tah. Alhamdulillah euy. Rek dihandap. Dihanap we di dieu. Duh aing tuh cek aing tinggal di kaki ngajet dog atuh kolot manaha nya. Lain ngajedog si teh. Ieu teh Tadi mah jok gerowok. Oh, terus Gerowok kuing teh. Itu naon itu aya sa. Hah? emang orang. Rekam mana nya kuing teh dikitukeun gublak pingsan mah tadi mah. Jadi urang nu mamawal. Ieu teh Bratayuda. Lamun kudu aya keamanan. Ilalakon teh Bratayuda Jaya Subitan itu teh. Jaya Sepitan. Urang rek nanyakeun ka Bapak Dalang. naon? Rupi sang kuni sareng sang bango eta wargina. Wah hubungan. Oh, teu aya tuh. Sang bangun segala rupa. Mun demi sang we sadayananya. Ieu teh Ai lain- Mang Ade teh Ya, jadi hancip ieu. Ai Mang Ade teh teu damang kumaha teh? abdi teh geus teu damang kaleresan di dia aya Bapak Gubernur. Abdi mau menyatakan mengundurkan diri dari Hansip. Nah, Geus kolot ari bangsat ngarorai Hansip kolot tuh. aya aturan hancip disiksa ku bangsat ieu nya. Tadi ge cek aing ge riweuh. Kamari ge aya bangsat hayam abdi mah teu bisa ngudag. Nah, Ngajanteng we teh bangsat teh wih deui we ieu we canak cenah bah hayam ku abah. Jadi kalau kamari hayam si bangsat bager bangsat teh mah nyaah Mang Ade. Jadi setelah nanti menggantungkan baju Hansip, Terus Gantung naon deui? nah abdi teh yang bari diajar ka si Abang Cepot. Jadi lamun abdi balik ka Medan teh abdi rek aduh ibu, aduh alhamdulillahirabbil alamin ibu tuh. Oh, alhamdulillah Hatur nuhun disawer. ibu Kudu disawer hajat. mohon. Hajat. PAP kan si leungit. Wah diamankeun langsung ke manehna tuh. Ibu nuhun ibu sareng bapak mohon. geus. Henteu Panjang naros ke nunggul Heeh. gitu. Tuluy. Jadi Rek abdi teh diajar naon ka si Mangga hayang kok. diajar kapungkuraya lagu anu kabudayan kasinian jasan kumaha teh sana teh Bang polos Polos tomo. Polos tomo, Tah, gitu. polos tomo sana. Bang. diajarkeun ku si Abang Cepot jadi Polos tomo polos. Wei. Sungut bau bangke si teh. aduh Ngadar naon maneh? Pak punten Pak kituna saeutik we. Ngabelet kana irung. ngabeletuk kana irungna aduh alhamdulillah Poho juga teh boneka. Kumaha teh ning? kumaha teh geuning Hah? Kumaha teh? Polos tomo. Heeh. Kamana ngaitkeun kincir? Ka mana? Heuh, ka mana? mana eta Oh, teh ka mana? iya Dek sia nya ampun. Ka- Lagu lagu gitu. eta teh Ka mana? jadi si abang teh minang katanyaan kupun biang Heeh. cenah maneh merudu-buru diajar lagu polos tomo sancana Heeh. urang naot gitu. Lagunak ka mana? Polos tomo Kamana ngaitkeun kincir? terus Kaler ka 7 bulan. Bapa nana anu sayang. Oh, tah bisa tah sakitu we heula. kamana ngaitkeun kincir kakaler ka 7 bulan bapa nana Sia mah. Mau balik sia mah. ieu teh abdi teh hijina orang Batak nu hoyong diajar ieu teh Kang Oh jadi mak itu bisa karena Sunda. belajar atuh Oh belajar bahasa Sunda. Belajar. Geus lila jadi Sunda. 3 minggon pengen di Sunda 3 minggu. Tapi gini selancar bahasa Sunda. Lancar pisan. sakedik-sakedikeun margi dawuhan mitoha Oh dawuhan kami toha juri. saking hormat kita diajar bahasa unak usuk bahasa Sunda Heeh. Terus? nah, belajar lah si abang teh Oh, tuluy. belajar lagu eta Lagu hayang lagu eta cenah. Heh, sok kumaha orang atuh. cing so Ka contohan heula ka mana ngaitkeun kincir ka kalera ka 7 bulan. Gara.
gara-gara bapak nana anu sayang. Tuluy. Katojo bulan. Gitu. Ye, mana di papatahalin mamatan batur. Bili salah si eta. Bisa disalah. Nurek diajar saha. Katojo bulan, katojo bulan. Katojo bulan. Kamana ngaitkeun pikir moal palere ku sabulan. Eta bener. Kamana? Kamana ngaitkeun pikir moal palere ku sabulan. Gandrung. Salah aja belagu. Gandrung. Lain. Gandrung. Tuh yang itu kan tapi euy. Gandrung. Wah. Rewat. Laguna teh polos tomo itu teh. Kalau sama kumacing. Dugi ka polos gitu. Ya, terus cing Mang Ade kumata, cing Mang Ade. Ieu mah salah teh kumaha teh nyaho. Moal ieu mah lamun diajar lagu polos tomo mah si Mang Ohang masih gak bisa. Persis. Tapi kulantaran di dia ninggal di payunan ibu-ibu nya. Jadi aku belajar nyinden we lah nya. Belajar nyinden lah. Yok nyinden aku mah. Nyugan eta kasurupan punten. Nang nang la 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 la. Lain eta tuh tah, ngikut sih teh. Hah? Peace, oke, peace. Nah. No. La. Oke. Baik Ibu. Saya akan coba bawakan sebuah lagu Sedih Prihatin. Oke? Sok. Sedih prihatin. Sirik, sir. Hei. Sirik nak. Kumaha? Hei. La. Sirikna tuh sapan wangi abdi di jujurung mulang. Samne sabdi halares semung kada sareng aturan. Aduh, Bapak, Nana sayang. Ulah abang-abang kena sok asa teu pugu-pugu siga anu luasan kapungkur gini janji nalikan mepet tepang cenah moal nyolowedor panana nolowedor gening buktosna ayeuna ka abdi bet ngapilain halah aduh ieu sabari lompat teh sing mau jumpa kapungkur beliawan balukarna pananna Ganeng Teruskan. Masih tuh jadi R-Eking goblok. Nah eta matak dicarek tet soteh itu. Eta pandai teteh naik kan jaipongan teteh. Teteh mah si poswan sebenarnya. Si poswan teteh mah ngaheang we. Ayah. Sok. Dulu ke Aduh. Ibu Nana Cacan. Sing mau jumpa kapungkur beli awan balukarna.
Jungjunan lah acan itu kendang lagi beleguk. kalau sedap anjir ieu budak mana ieu ieu budak mana ieu Mana budak mana? Gila. Lagi oh sugan teu aya preman lain saya pre geunana tuh. Encep encep eteh teh panuju ngawi engke dina mencuk nama encep keras ini menikeung nih popolotot padalang atau iya nu anu ngibing teh ada keung kieu ieu mah pareman geuningan Sasak buru-buru. lah sing emo cumpaka pungkur sing emo cumpaka pungkur beli aman balukarna jungjunan lah beli awon da balukarna lamun jalma anu soleh tangtu menang hukum Kakak. Diuk sia. Kau Ngacaukeun sia teh. hang Hey, sia. Kuai. Goblok. Sia mana? Hargaan ieu teh keur pagarang wayang goplek. golek. Teh. Abi mah kaul bari dia kaul. Cinta abi mah kana kasenian. Nya gedang dan abi hayang ngigel. Ya, lamun maneh dibere kesempatan ngigel, ieu kabeh ngigel kumaha sia teh? Ieu mah khususon abi mah ieu mah. Lain khususon sia saha? Boga pidatos naon? Ulah mabok setetenya. Nama bok itu Asia. Pokoknya nama. Sak aing duk sana. Ulah mabok di diem. Sok nasok. Anton, Aisyah lek kudu mabok. Kada sia teh kan jadi eta nu mabok pan aing nu nginumna. Keamanan, temenang mabok di dia. Kuai duk sia, kuai. cep anu gerlut sing emutnya ieu keamanan abdi tuh ka julang cileung we ungkul keur mah geus kolot keamanan teh terus eta gerlut Udah yo. Jaipongan nu tong riweuh teuing. Tong liweuh teuing kumaha ngigel kitu. Urang oge sarua hayang ngigel we mah dina saku kieu we tadi ge. Teu ngeunah kudu jeung rasana tuh ngigel oge. Tapi kabeh di rarat sakedamnya sia mah wekasih mana nyir budak mana nyir cenah asari weuh Nah kunaon jadi mararabok kabeh ieu teh. Tong mana rabok jing atulah. Woi. Anjay teh anjir tong mana anjing puntennya yang balik anjing. Kunaon jadi mararabok kabeh. Hargaan payung anjir teh. ayo urang keamanan aduh meniah teu sararantun gersoknya lamun dek mabok abi mah ngawartosan ulah ku alkohol Kunaon? cai herang numpak korsel saminggu sami lieur nama sarua salieur nama Ih jadi kabeh mabok aisyah mun nyarek tunggu jadi maneh nu mabok. Moal Naon? moal eta papalotot. Tong kitu sih. Dibalik beleguk atuh sia teh jaga baju batur lain baju sia. Mun ngerek ya aing atuh. Naon sok wanita duk iya mamun aing nyarenteng. Sanu rek nahan. Sanu rek nanti nyawa aing untuk coplok. Urut naon tuh coplok teh sok dulu. Tato. Wah, hadi tato. Sia mah yo ditato ku pamajikan sieun. Aji. Sia da ribut mah di luar lain di imah sia teh. Hah? Da ribut mah aing mah di luar. Di rumah. Di imah mah ngobrol jeung pamajikan mah. Oh iya. Hei,
Hang. Hah? Oh, Hang. Hei. Hei. Hop. Satu nyangka dokter monyet kaik. Keke sekedap bro. Kan iya sih ya. Sayang, ya Allah, istri aku. Mulai ka Jatim ulang kasa. Balik. Iya, ya Allah. Balik. Baik. Nong, geus nyong aing mah nong. Mitoha aing eta mah. Kadieu Heueuh kan mitoha. Inang muda. sia ngeunah-ngeunah manggung. Tanggung jawab ya. Emang dikumahakeun ku aing? Aduh. Emang kunaon maneh? Masa diotopsi teh nih. Ai, memang tanggung jawab naon. Teu hayang nyaho urang hayang tes DNA. Kumaha kieu? Hayang di USG urang teh geus reuneuh ayeuna. Kira-kira kumaha. Mana bae teh? Ieu. Kieu. Aduh, gampil nya tontonnya. Naon? Geus kieu cenah. Heuh. Gampil geus kieu mah. Kumahakeun? Kitu kan deui we. Ulah sok heureuy cia. Ieu awewe kok. Hei, paingan mana bahasa kamari nyeri huntu ke rumah sakit jojol dikiret tuh nyata gitu merenya. Nah lo bukan nyari huntu jeung dikiret. Kamari orang dipariksa di ahas. Iya geus aya eusian. Goblok bengkel asma sih teh. Hah? Asma bengkel. Oh bengkel. Oh, jarona busi. Bukan mah teh hayang nyaho maneh kudu tanggung jawab. Maneh kudu hayang 2 miliar. Pokokna mah urang, pokokna mah teh hayang nyaho, urang hayang tes DNA sia teh. Sia. Hayang 2 miliar. 2 miliar teh hayang nyaho. Maneh pernah ningali 200 juta we. Aduh. Atau 50 juta maneh pernah. Aduh. Pernah nyepeng. Aduh. Bener. 50.000 ge jarang. Nah, matak dibere 2 miliar sia kojor manten. Darowas. Hei, biadab. Si goblok Biadab segala. Tantan deh, cicing tuh perasia, cicing. Asya gerawak kawewe teh kumaha? Anton. Eta sia nahana ulah kadinya tuh. Si lalaki lapar sia. Ieu teh teh menikana ieu. Naon? Nonyo. Bisi gelut maksudnya. Ini seueur sia teh. Anton. Naon? Lamun bisa nu gelut ulah kana teko. Teko orok. Kana teko orok sih teh. Nah, apa teh ke orok kumaha maksudna? Mun kana mun orok hoyong eutna di dinya ih. Ulah. Tanggung jawab sia. Hang. Cika tuh hang sia teh mending. Ketika nyieuna sia. Itu kumaha mimitina aing jeung tanggung jawab sia teh kumaha. Inget teh bahasa di WC umum. Hei, ohang. Cuma Lamun daek kurai heuleuy ka awewe ya. Hei. Sia memete elit goblok di WC umum sih teh. Sia atur di oyo sih teh. Mending di WC umum. Kela. Naon? Lu ngomong sih itu. Heuh berarti bener. Lu minta tanggung jawab sih itu. Heeh. Hari minta tanggung jawabna ka aing, lu teh nyahoana naon? Aisyah minta hari tajang sa inget teh ku sia. Apaan jeung sia? Henteu. Aduh, sakitu meta tamah deui. Sia teh Kela aing astagfirullah. Ya ngarah adil ka rumah sakit Bobasan kadinya. Hasan Sadikin bobaskan gitu. sadikin. Tah, bawa kadinya. Rumah sakit Pokoknya orang umum. tanya yang tanggung jawab ah. Lain. Ngos kitu kali itulah. Lamun Mana? Rumah sakit mana? Tengah. naon? Ka mana sih teh? Hah? Kan teh usup. Nu jelas. Ka tante usup. Santo Yusuf. Santo Santo Yusuf. 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 Tanggung jawab. Hei, ka jalan kopo anu deukeut. Oh, Rumah sakit naon? Mama Noel. Immanuel, Immanuel. Eta nu di Dago ge aya rumah sakit hernia. Hermina. Sia urang. Sekali kada. Tong ngerakeun sia teh. Kamari urang geus konferensi pers. Di mana? Urang ngayakeun wartawan kabeh. Aing hayang nanya wartawan di mana aing teu ngarti aing. Eta aya nu nganggap ka sia. Ti koran kamari datang ti pikiraneun rakyat aya. Pikiraneun heuh sok mah. Nya, Tuluy. ti Galatama Media. Tidak musuh. Galam media goblok kayak galatama. Aya sia teh. Pokona mah urang hayang 2 miliar lamun teu urang rek ngadatangkeun pengacara. Pengacara. Iya dong. Ohang ulah eleh bawa ke rumah sakit amun aya tulisanna Raden Bedah tah
Bawa ke ruangan Raden Beda. Raden Beda nah, Raden Beda. Ruang bedah. Ruang bedah. Kolot tuh. Anjing. Ke rumah sakit teh ke rumah sakit ulah nusuk ngabohong. Lamun lain kok. Lain sia teh. Lain kolot sia teh. Ya, aya ka rumah sakit ulah ka rumah sakit nusuk ngabohong. Naon? Aya di rumah sakit gini, radiologi. Terus? Mas urang mau radio disetel eueuh dangdutan, eueuh tisen. Radiologi atuh. Disangkana radio eta. Eta mah rongsen, di rongsen. Sok mana nih? Kalau jadi pengacara. Kelap. Dia ngagoran naon? Raja. Aing geus dangdan cenah. Jeneng. Oh, ja. Neng. Apa? Sia ka itu meni kos kena. Bisa meni leuwih-leuwih ka bangsa hayam sia teh. Lain jika ka bangke ucing digiwir gitu. Digigiwing ulah maka masalah-masalah teh jiga hayangna. Ya, supados tertib. Ya. Siansa katalah. Ayo, Payun. Kala. Sieun. Kala aing nu sieun nama sia jeung mawa pengacara cenah. Pengacara urang rek mau pengacara rek nungtut. Kala. Make pengacara teh kudu mayar. Nya. Sia bayaranna ti mana? Ohang. Pan ka maneh? Nu mana teh ya? Anu kamari. Nu 2M. Anu 2M teh dipake bakal mayar pengacara ku urang teh. Kapan cantang tuh aing mayar oge sia teh. Ah mau tidak mau kudu mayar. Mending 2M mending tes DNA. Ku aing bejakeun sia. Kasaha? Kalanceuk aing. Mana bukan lanceuk? Boga? Saha lanceuk maneh? Hah. Aing teu apaleun sia. Rek lanceuk maneh, rek wa maneh, rek bapa maneh. Benar. Datangkeun. Benar. Cek batur. Loba nu nyahueun eta teh lanceuk aing. Teu. Ya, lanceuk cek batur mah bapak, cek aing mah lanceuk. Rek lanceuk maneh, rek mang maneh datangkeun. Pokona mah kuring rek nungtut 2M lamun teu tes DNA. Goblok. Pakai baju teh goblok. Tempo euy jalan. Aduh. Mikir tukeran. Tempo di jalan ieu nah. Sok. Tuh aing ampun aya aing dia. Aduh, Eta mikna ganti. saya teh Pengacara. Kenapa jadi lumpuh? Biar saya- jag. ieu urang asa eungap dia awak kunaon ya euy. Baju. Oh, pantesan kancing luhur teuing. Lain kencing luhur teuing. Kumaha rasa? Saya sebagai pengacara, Anda ini sudah melanggar hukum perenehan, Oh, saya kumpuleuhan. Perenehan. hukum pidana, Ya. pidua ibu, pidua sebu. Beda. Pidana lain pidua. Pidana. Pidana lain pidua, aya hukum pidua. Yang ramun geus dipidana pasti aya doa sepuh supaya keluar di penjara. Nya. Menurut undang-undang perhamilan garing 2 pasal 3 base Garing naon? Basa naon sia teh? nu eta anu kieu teh garis miring. Garis miring. Ini garis miring. Ya mana mak. Anda akan dituntut, dihukum, digegel kulonok 3 tahun. Oh, Aya dituntut. kudu kitu aya nama di penjara mah balik deui kalakal bangor deui sia 2 kali di penjara. Kitu deui. Cing we tong. Ulah dibajakeun. Ieu pengacara ti mana? Aya di dieu hancip teu balik ieu. Kunaon? Kamari aya bangsat hayam. Maling hayam 4. Kala ditamahan jadi 5 ku sia. Eta hayam aing sia teh. Erek diudag teu kaudag tarik lupa. Jeung hayam lagi egang. Tah, coba hayam lebih kang. Paling tadi ditanya hayam kunaon? Ku si ade Batak. Dibongkar. Pak, pokoknya mah Bapak ayeuna Sia saha atuh? klien. Klien naon? Apa di janjian pengacara di Eta huntung geus beak maneh. Apa di Hayang naon? janjian pengacara orang yang nuntut si itu Ya. pokoknya mah 2 miliar. 2 miliar. Oke. 2 miliar. Nya, oke. Tuk. Ya. Ai Bapak tong caket teuing nyarios. Mohon ieu pan abdi mah. Nya ka dieu ke pengar senting. Pengen Pak. Pengacara mah Bapak sekali nyarios sepiteng ka dieu ya. bau. Oh, da si teu cubluk. Kamu
kamu harus bertanggung jawab. Naon? Naon? Teu naon. Ngomong naon? Pengacara sing tegas atuh kakak mundur. Tegas Bapak atuh. saha? Bapak saha? Sia nyanget pisan bauna soalna jeung. Bapak saha? Pengacara. Pengacara naon? Abdi ti Manado. Medan. Masa gitu mah. Tapi ayeuna abdi di Manado. Lahir abdi di Lembang. Tuh eta Medan di mana? Lawan. Iya, ke heula da maneh bener henteu si teh kusaha? Iya bener. Ongko maneh maloba pisan da teu pugu si teh. Da anu emang lo ngan miminana hieu. Timun kitu mah teh saurang udunan si teh teh. Nu saurang ceuli, saurang irung. Tapi cenah pengacara kurang lah jadi ngabela itu. Ulah sok kitu si teh ngamanfaatkeun momen maneh mah. Lain ngamanfaatkeun momen bapak teh pengacara pan pengacara abdi. Yeuh, hayam aing kumaha? Cek abdi mah mending kene belaan si itu belaan si itu iya kumahan sih pak yang gelut cicing wes Udah nggak sekolah atuh. Urang rek nanyakeun ka maraneh ieu teh urusan jadi urusan kana kanuan urunah reuneuh sih teh mohon si itu tuh maneh datang ka dieu teh rek ngahibur lain pokoknya urusan-urusan lain maneh atuh da gitu mah mata Tapi dititah. raja cek dititah urang kusaha Kudu ke bapak. siapa tuh bejakeun atuh jadi aing ketempuhan sih teh temongkeun di dieu teh temongkeun kakompakan urang teh temongkeun urang teh alhamdulillah aya di Ya supaya kompak geus aku kulobaan sia teh. aing mah teh hayang Lain masalah eta. tadinya deui wae sia Supaya kompak. Kompak nah hiburan. hiburan panitia rek ngahibur sok masing-masing melawak atuh eta mikna jalan rikna kalah keur diomongna lah keredang dosan kalem Ya. jadi ngalag rupa-rupa Oh, atau tuh hurung. suta pada lagu teu hurungkeun heula Diduruk kata mah. Diduruk. oke baik coba pansip ya sebagai keamanan Baik, ya hadirin sekaligus sekalian pilih ayam murang kali kan sekaligus sareng murang kali sareng ibuna sareng uwana pokoknya mah sadayana mah. Baik kita akan menampilkan beberapa penyanyi di sini. nah situ jika penyanyi itu Hiburan Pan. Hiburan cenah. oh dan hiburan penyanyi hiburan teh penyanyi wae beneran Oh aya nu bade demonstrasi tiasa. Mohon ayana jeneng mah teh. nya Ini tuh jeneng pada memberikan sambutan kepada yang punya hajat. neng sakedap kang sakedap mangga Ieu teh neng ieu teh nikahkeun nya. sok neng sok kayak pidato nyangke tuh jarang pidato awewe nyangke lah sekedap biasanya malah laki neng nya apa we panala awewe sekedap ya sekedap inget baheula anjing neng sekedap awewe as Neng. neng Nikahkeun itu. nikahkeun Apal nikah. Iya. neng Pak Haji Nana. Apa Pak Haji Nana? ada keringet kasih jenong neng Kelas sekedapnya. Sok. Anton sekedap. Apohan sekedap. sok as Di Cibedug no. Cibedug. Apa Cibedug? Iya. Apa di Cibedug? Sok. Apa dah tadi itu tulisannya Cibedug? Iya. Oke. Cibedug Nya Cibedug apa? panakolna ada Lain bedug eta ieu mah Cibedug kampung. aduh aku bedug Buduk. Oh, iya. Buduk eta mah buduk. Buduk cep eta mah cep buduk. hah apa Buduk. aduh apa Budak eta mah. Sakedap ieu bade sambutanna nya. Sakedap sambutanna jalan pe. Aya sok. eta meuni kanal kitu bedugna Make up, bedak. Badai nyarios. Mohon Badai nyarios. Sekedap punten. oke siap Punten. Tuh, jadi we. sok buru sih teh buru bisa keburu dari ieu dalang Mana rek to agak ieu saha ieu tukak tok wae atuh ya kalah. Ya kumaha ya? Hei. Iya, Apa. iya dalang. Pak Dalang ieu teh Iya dalang. Punten. Bagian manehan dalang carekan. Anjir. Cak. sugan teh saha Hansip. Ya tukang suk di dia yo.
kan nyoet saya tukang Belakuk. Mana emang sok sakawa ya. Kejeng tukang suuk. Ayo. Gerak sadar, hirup teh gerak sadar. sad kala nu teh sadar teh Gerak Eli. saha kudu eling Gerak Eli. eling Huntu geus caroplo. terus Panon geus katingali ranya. nya Geus eureunnan atuh penyakit hamur kanyu teh eureunnan. Pak, kenapa Bapak tiasa mundur teh. Ya sampean abdi katincang ai Bapak tuh. Aduh. Oh bener, paling kali aja jelema di tukang batur keur Pak, ngobrol. punten nyentrungkeun Allah tarik teuing, Pak. Sampai anak hati cukup petugas. Hambru. sing lah Di dia keur naon di dieu. Mana ditanya keur naon? kala cicing ngolah tuh Aing mah cicing teh tadi. Di dia nuju naon? nyangker iya keur ulin Saha nu ngondang? tuh enggak sinana cenah Susah sisi. Ieu nu kagungan maksadna Pak Haji Nana miwah bojo. muhun Nana pendek, nana panjang, Pak. Celana. Kerja sama sareng Pemprov Jabar tutukeran waktu. tukeran waktu Nu anjeunna dicandak janten di Gedung Pakuan. Oh, asik. Anu di Gedung Pakuan alihkeun ka dieu. Ternyata tetela anu ikhlas mah halodo. alhamdulillah oh iya Hapunten anu kasuhun sim kuring mah teu ngondang salira. Nah, dekeun. Saha nu ngonang mah? Sok. Nambah-nambah biaya sia teh. kala sakedeng oh bener orang dina baligo ge eueuh nya Saha tuh ngondang sia teh? nya eta mah Hapunten Mohon anu atuh. kasuhun ieu panggung jeung jelema nu normal pikiran. Eta. Bener, Pak. Normal hatena. Bersih lalampahan hirup. nya Bos, bakar. teu Bakar orang itu, bakar. diatur. mana udah emosi kaki ya itu dibakar sih Kamu merusak masyarakat kamu. Main dulu, Pak. Hapunten ieu panggung jeung manusia. manusianya pak Teu ngulem ti alam gaib. Manusia hungkul. Bisa kasih rumah. hari goib teh pan teh katingali Sumuhun. hari iya pan ngali uing Sumuhun anjeun salira teh lungsur kanu sanes alamna. Salira mah kadahna gaulna sareng jin, leuti, kelong kunaon gaul jeung jelema atuh jadi teu nyambung tinu beungeut ke pampang rujadna. Pak punten ya hansip ya napas tos. Emang gitu. Oh gitu. Dan naon? Hoka. ya tapi kan ya kan nu jadi masalah teh kela ieu teh nu dibahas nah bet jadi uing Hah? apalan cenah uing ti tangga sampan lain Heueuh, nu dibahas kunaon maneh nya? Nya. Kumargi salira teh salah titincakan. Eta. salah titincakan Sumuhun. naonnya Coba pikiran mana yang sugan buka pikiran. nya kela punten salah titincakan Sumuhun lamun nincak lemur Bandung nya berarti nginget-nginget lampah ka tukang. Ya naon. Ayo sia naon. naon Sia masuk dipilueun mun naon teh. naon sih itu tuh ada ini Ingat, Aing si itu. aing mah laut tuh mun Bandung Ngimutkeun lampah nu tos kalakona. Banjaran. Jajaran banjaran. Fungsi salira teh nitipkeun rasa ngalebetkeun cinta dugi ka jadi orokna. Di Banjaran. iya hiji eta pak hiji. Hiji. nya Banjaran Di Cimahi, dua jeung eta mah pak di Sukabumi, tilu jeung Sukabumi di Subang, opat jeung eta mah di Majalengka. 5 Jadi salira teh gaduh panyakit. Hapunten tim dokter cobi ubaran. Tah, naon itu? Anjeunna teh gaduh panyawat hamur kanyut. Ente pak ieu teh justru ngamangpaat Ih, hapur kanyut. Malih
maneh mah jelema nu teu mikir. Teu mikir kumaha. Teu ngukur ka kujur, teu maca kana awak. Teu nilik ka diri saha ti mana keur jeung rek ka mana. Ari bebeungetan model kieu mah atuh ulah ngawur-ngawur pamajikan unggal kabupaten. Astagfirullah. Tapi kalimana sing mikir pan honor ge ti aing. Mikir atuh ha. Oh, gitu jadi eta. Kadinya. Leres. Justru euing mah nu teu kapik kudu nama nu mikir teh nu anu ganteng. Anu boga duit. Nu boga jabatan. Anu sok muruhan batu. Hinggi. Nah, eta jelema bet ditinggalkeun ku pamas. Aduh. Ya. Nah, sia. Kasaha eta? Sekedap. Baru tumaros. Saha nu kasep, saha nu gaduh ka kawasaan, saha nu tukang barang bere ditinggalkeun ku pamajikan teh saha eta teh. Loba terkenal pan di dinya teh KDM Bapak aing teh eta. Allah. Oh, KDM Bapak aing dikantunkeun. Saha mantenna teh KDM teh saha? KDM teh nyata Kang Duda Merana. Aduh. Oh, Kang Duda Merana. Wani sakitu Saha Kang Duda Merana teh? Di mana linggihna? Ari raraina mah sapertos maneh. Aisyah kalau beki wani. Bakar orang ini. Bakar. Usir dari kampung ini. Usir. Sudah menghina KDM Kang Duda Merana. Padahal dia itu adalah KDM Kang Duda menyusu. Yang menyusu teh kan berehan kasasama. Bere susu orok gitu. Hei, kena sakedap ulah motah teuing. Hapatos kalau teu damang. Kita orang mah kita tadi mikir teh kira-kira ribu. Cobi mana ulang napas perbuatan. Sumohon. Coba dijelaskan. Cobi hapunten aya nama zaman transparan saur babak pedas ge. Mohon. Zaman terbuka. Zaman rakyat kudu sagala apa. Betul. Teu meunang disumput salindung akhir baring mah pasti kapanggih. Nyumputkeun anggaran bakal kapanggih. Nyumputkeun SPJ bakal kapanggih. Ngabohong ka rakyat bakal kapanggih. Dari kepada kapanggih engke mending ayeuna terbuka mumpung era media sosial. Benar. Bakar. Betul. Saha KDM teh? KDM. Saha KDM. KDM. Saha? KDM teh. Lah cek batur mah cenah Kang Deddy Mulyadi. Aduh. Oh, Kang Deddy Mulyadi. Eta teh KDM. Kamu lupa ya? Pak, kamu lupa. Baheula teh Kang Deddy Mulyadi. Itu mah KDM yang dulu yang ditinggalkan. Iya. KDM sekarang mah sudah berubah. Bukan Kang Duda Merana. Bukan. Kang Deddy memikat. Bakar orang itu. Lain. Ulah salah demo. Eta nyebutkeun Kang Deddy memikat jol dibakar kumaha. Urang teh sok biasa demo nu teu nyaho naon tapi gituan sok aya dengan. Tapi pan sebelum itu belum memikat, Pak. Memikat dan sekarang setiap itu. hari banyak orang yang terpikat hatinya akhirnya datang minta sumbangan. Dan akhirnya KDM itu adalah Kang Deddy Menyala. Eta mah ngolo. Harayo. Bakar penjilat. Penjilat dia. Cetang, teman. Ya, bawa ambulan. Lain orang seperti itu. Karunya sih ya. Karunya. Jadi aya robah teh ulah sok loncat. Tadi ka aing ngece bea karep tiba-tiba muji curiga. Aing mah ngenusok itu tuh berarti aya maksud. Aya lempeng we. Diwakilan Pak Kuing gitu. Ai salira teh salaresna saha? Saha atuh maneh teh? Nya, abi mah da biasa we tukang manggung Pak seniman. Mon. Seniman leres. Pak. Kunaon sok jadi ustad mun muludan. Salah Pak. Bakar. Ya, Aing daripada cicing sia teh. Era aing dibayar. bakar. Udah tinggal bakar cicing lah. Bakar roti itu akan bisa. Ya, Kang Sule petakeun lamun Hah? orang lamun keur muludan jadi Muludan. ajengan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bapak, ibu, omat ulah karawin wae. Sabab karaosku abdi ripuh marabanana. Alhamdulillah. Oh, udah dipetakeun ku ieu. Sok mane metakeun Sule. Ya. Kur acara bahula. Sok sia Di maneh. Trans. Sok maneh Oh, bisa jeung wing di wae. Net TV. Buntuan. Sok sia. Teu bisa Sok wing mane mah. jadi Sule. Saya tuh bisa. Sok cobaan. Ayo buru, Sok. buru. Buru. Mana jadi Sulena? Ya jadi kotoran Sule. Ayo. Si itu jadi si Andre. Chandre. Sok. Sok. Isule. Ya si Nunung, mana Nunung? Oh, ada si Nunung bener cocok. Nunung. Nunung sia si Bolot. Ya. Soalnya si adanya Si Bolot. PU ya PU. Pak, Sok. saya Sule tapi sebagai Oding. Hah? Oh. Mang Oding, jadi Mang Oding. Oke. Mang Oding. Apa? Dari mana Mang Oding? Ah, Dari mana Mang Oding? apanya? Mang Oding dari mana? Wah, dari mana saja deh. Oh, Tenang dari- saja deh. Ya. Ya. Sekarang- Jangan banyak tanya deh. Ya. Oke? Betul. Iya. Gimana? Kayak heula aing MC heula. Oh MC. Makin narasi. Heeh. Ya Allah. Ay, merah ada bau setik. Tarasi. Ya baik. Para pemirsa, dimanapun berada, malam ini kita akan menyaksikan. Dipikir-pikir, ayo nunggu gubernur model kia di Wih, sepacan ayah gubernur Nukia. Wah, ayah. Ya. Nyamayar, dia mengilu ngomong. Ilu kabodor. Malam ini kita akan menyaksikan acara ini Nugelo. Oh, Pak, ini talk show ya, oke. Ayo Bapak menyaya ini Nugelo. Udah sih Magelo. Mana mah sok hayang diperjelas. Siapa yang diperjelas? Enggak tadi ke jelas. Oh, nya. Ulah kitu sia teh. Yes, Wah, sia. Oke. Ini Oke, ini Ini talk show ya musikan. Aya, anak kumaha sih? Musikna Bebas, Oh, bebas. musik. bebas musik nama. Kan dia Mana sekarang- tiluhur, hang tiluhur. Duh, aing, ya Allah. Oke, Oke. acara ini talk show. Acara ini talk show Ya. disponsori Disponsori oleh oleh Sapatu Oleh. segala kenca. Senang. Iya naon ieu sama teh Senang. teh. Sendal. Sebutkeun. Ya, Itu sendalan teh. boleh. Sendal Bose. Bose. Produk lokal Ya. yang mendunia. Ya. Juga disponsori oleh tukang suun. Tukang suun. Menjual rupa-rupa kacang. Ada kacang yang harganya 2.000, Iya. ada kacang yang harganya 2 juta. Wah, ada juga yang 2 miliar. Kacang daun. Kacang daun 2 miliar. Aduh. Paeh eta paeh ya bau bangke ka dieu. Acara ini diproduksi oleh Bapak Haji. Ieu si Ohang nih bau kieu ikat. Haji Nana. Amun ku maneh. Bau hulu si Ohang. Sapatu sagala kenca. Oh, pasti moal aya katuhuna. Nya pan kecah hukum. Aya guru urang, Bapak Ustad Anang lala jowe golek. Ustaz Anang. Ya Allah, ya Rabb. Ketua bahasa lala jowe golek. Bahasa Ciasem eta teh. Ci Asem teh dari mana, Pak? Hah? Ci Asem. Subang. Oh, Subang. Oh, Ci Asem mah kitu ngomongna. Kamu? Oh. Kamu teuing. Urang dari Subang jadi kieu wae ngomong. Oh, oh. Masak entok dua, Pak. Malam hari ini, Iya. ini talk show akan mengambil cerita. Naon le cerita naon? Non. Hah? Cerita naon? Cerita, oh ceritaan, Pak ini talk show gitu we. Iya, sakapanggih. Nah, eta. Baiklah, musik. Aduh. Benang wae si
Menang wae. Kelaga, Pak, lamun misalkan dek pikeun, nah kudu sieun jadi sule. Pan aya abdi di dieu. Cing atuh pasti sama pemajikan geus loba aing mah hiji ge eueuh. Ame adil, lamun sia nu Adil mawa di mana? lain, lamun maneh nu mawa aing ge panas. Ye. Ari dibawa kohang masih ieu mah daekeun. Benar. Benar. Lamun dibawa kulek kan urang jadi ngerejet hate. Bener. Terus sia naon nafsu pan sia mah awewe. Teu kudu nafsu, teu kudu hayang sia mah pan awewe sia ge cicing we. Siap nih kira waktu kana susu deui. Hei. Kudu siga keamanan cicing lamun aya awewe make ban serep tara awewe mah. Mana ban serep? Itu sanggul lain ban serep set eta mah. Gelung. Oh, gelung. Ya, Mang Ohang disarangan ku Putri Ti Inihian. Aduh. Ciamis. Musik deui. Oh. Waktu sore kamare aku berjumpa dia. Hey, Janganlah engkau pergi, biar aku ceria. tumari mama Hey. karena takdir tihang listrik. Biang Widi, Biang Widi, jodohna. Pak, saya Bapak mun badai joget muntangna kanu jejeg, Pak. Ulah kasih Bapak eta. Oh nya. Oh ya. Poho. Hapunten Pak Haji Nana upaminya yogikeun tuangeun kanggo Sule ulah gaang digoreng. Tah eta. Nya. Kieu jadina. Sok enggal ya bade dikumahakan ye. Ayolah. Teh tenang we kumaha saudara. Mesti lu tahun ye. Lele. Hei. Saya teh make joget kieuan. Joget sia teh. Apa joget ge biasa atuh. Oh nya. Jong. Hayu nih. Tah gitu. Sule geus sabaraha tahun? Tilu, Pak. Bapak. Leuwih. Bapak leuwih. Geus moal diinget-inget pijangareun. Ulah Pak. Mantake mah penting aing balik subuh we geus. Bapak matos aya nu mika cinta rahayat sadayana urang Jawa Barat. Wah. Bener. Ai urang ira dipika cinta ku juru kawi. Isi bang naon jeung mawa ieu ai mana itu buku jual mawa ieu. Cirining. Ah aing lain satuju kabeh ngolo me aing mere amplop. Ya. Cek. Urang jadi laju juru kawi ti tukang. Bener. Pasti nih yang isukan moto. Moto isukan. Nya. Sok. Dia kunaon beti bawa ka dieu. Kunaon saya jadi karagok ayeuna. Ada. Nggak salah meh rame ya. Ya hang meh rame jadi dayang sumbi sang kuriang. Mana si tumang. Atuh jadi anjing keur mangges kolot. Lempang teh hese. Pan kolot bapakna. Anjing heh. Tapi kan dewa si teh mah kutukan. Lain Tapi kan masalah bintang dewa. film anjing ge. Nya pan jadi anjing. Pan kudu lincah. Pan sia teh lempang teh hese. Hei. Iya keamanan duit kati kekerket teh. Nya geus satu maneh anjingna. Ye Bagong. Cicing wae Bagong malurus pan. Hapunten ka Bapak nu gaduh nomor mobil D271 MP supados enggal digeserkeun ku margi istrina nuju ngalahirkeun di Arab Saudi. Jauh, Pak. Iya geus jadi dalang, geus jadi MC, tukang pengumuman oko diborong kabeh. Diborong kabeh, nya MC, nya dalang, nya gubernur, nya nu mayar. Segala bisa. Sokang. Anu ngeunahna Bupati Kabupaten Bandung we yang serikeun gubernur. Sokang, Dayang Sumbi. Ya. Dayang Sumbi. Cerita Abi indungna. Gimana sih teh indungna kieu patut? Neng di. Iya ngomong-ngomong. Ari. Iya kabeh boga peran. Urang peranan naon ti tadi ngejedog wae. Pan dirinya mah dalang. Apa digetik ku ieu? Tes. Aduh. Ya. Kesana. Dirinya mah teu boga peran ge panggedena. Cicingos. Cicinge. Abi calik wae Pak di dieu Pak. Bapak mah uih we. Alhamdulillah tuh. Uyas juru kawin mah kok di canda. Tanya.
Aduh. Aing mah duda bebas ya teh. Bebas. Hidup duda. Hidup. Hidup. Hidup duda. Hidup. Bebas. Ya, lain naon. Baru karena aing tengah cerita teh sih teh. Nah, kumaha gitu, Pak? Pasti dong. Sarua. Makanya kalau pengen kayak kita, pisah dong. Cerai. Cerai. Nah, Mawa anak. Urang mah tipe setia. setia. Bisi we ya manyang. Beli ke. Backsound. Ya kena tung. Tewanian situ nyepeng. Tangkuban parahu nu jadi saksina sang kuriang mika cinta kadayang sumbi indungna ditolakku dayang sumbi sang kuriang ngambek ditajong parahu jadi tangkuban perahu. Tumari mama kanakan tiang listrik. Tiang Widi. Dayang sumi di canaku sangkur. Riang, hijikeun. Sok. Lain gitu aing si Wahang jadi tewanian cubuk cabak sieun ku aing itu. Power meureun. Tewanian si Wahang cubuk cabak disok main kerowak aing tewani. Mak. Kunaon si tewani nyabak? Ya nu ngambek aya mah. Hang sangkuriang mah di ieu ikat kepala. Ikat kepala. Dan kunaon? Ya, cek aing ge. Naon, Pak? Naon? Bau tumila. Kacau semua. Mana mah sirah mana tuh mila ungkus ya Eta. Itu sang kuriang. Pareto keur ngore mah sang kalalana. Oh, inilah dia seluruh masyarakat Kabupaten Bandung. Inilah dia peran utama kita. Sang kuriang. Lain. Lain sang kuriang. Kuriang. Hulu kuya. Lolan tuh. Hang. Kurang. Kayak itu dong, kayak pemuda masa kini dong. Tanya sama perempuan teh. Bapakmu punya toko besi ya? Oh ya. Nah, nanti dia kok tahu gitu. Bapak kamu tukang Punya toko besi ya? Punya. Toko besi nggak? Kok tahu sih? Kamari katabrak sih neng. Lain kalinya tuh. Bisa mah. Karena kau telah mengkaratkan hatiku. Gitu setepan besi. Toko besi, situ. Oh mengkaratkan hatiku. Mengkaratkan hatiku. Sok. Neng, kamu. Bapak kamu. Siohang asa-asa pisan siohang. Singola kayaknya. Nyaan cigan jeung hate situ mah. Mang, emang. Aduh. Hei. Bangsat. Sianya, ari nyepeng tewenang. Aing. Urusan panjang jeung aing saon meuli transfer ku aing sia. Tunggu dulu coba cabak rayu we. Temenang. Tuh. Mana temenang kieu? Gesan. Tenang Pak. Loba. Kang, lek tong diajakan deui lek. Tong diajakan deui geus lah. Ya. Ieu cabut tunduna omeh pohang. Naon aya ka aing atuh. Urusan nama. Aing uleh perasaanana kumaha lamun ninggalin nu geulis dikitu-kitu ku anak jin. Nu geulis. Tah ieu sahana abdi heula. Oh, saya teman tuh aya rasa Pak. Saya mah geus eueuh rasa ka awewe ayeuna mah. Paingan deket wae kan. Deket ka si. Paingan deket ka si eta mah rasa. Aing ka dieu teh. Sia teh ulah minta nuntut ka ditu pan ku aing we geus tanggung jawab. Nya, palingan unggal peuting ngirim menyan ka urang. Da sia mah juri. Neng. Bapak kamu peternak bebek ya? Kok tahu sih? Karena kamu sudah mengkaratkan hatiku. Bebek. Nah, emang bebek. Eta mah nu beusi. Mengkaratkan. Eta mah nu beusi. Aing di WA ku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Barat. Sakali deui sia nyabak juru kawi. Tong dibere panggungan deui. Bae lamun rek nyabak wakilan urang cabak urang we sok. Lain kitu sia teh Kepala Dinas ge pusingan resepeun. Neng. Beusi. Iya teh gara-gara sia, Neng. Sia mah adon sarekan. Lamun bebek mah lain mengkaratkan. Karena kau telah mengwek-wekan hatiku. Eta bebek anu tadi mengkaratkan besi. Sia teh
Sok enak ganti tukang mie ayam. Sok. Bapak kamu tukang mie ayam, pikiran Sok. sia. Neng, bapak kamu tukang mie ayam ya? Kok tahu sih? Karena kamu sudah mewek-wekan hati. Eta mah bebek. Bebek. Eta mah Ayam, bebek. sieu teh. Ya orang salah wae Mie sih. ayam mah ayam karena kau telah mengkongkorongokan hati. Tah, eta. Itu sia teh. Yo, ganti tukang bakso. Neng, bapak kamu tukang bakso ya? Kok tahu sih? Karena kamu sudah aing Siapa? Contohan, tumang. Contohan. Tumbang deui anjing. Awas, aku kolot. Tunggu. Neng kesini, Neng. Neng nyamperkeun Itu tadi we. Sok uu diajar ngarayu uu. Neng, bapak kamu punya toko besi ya? Tah. Kok tahu sih? Itu gigi kamu pakai sarigsig ya? Saruana. Oh benar pakai sariksi. Saruana. Cina bos. Oh. Gitu. Oh, Lain sariksi eta mah behel atuh. Mundur. Nyanyi we hang, nyanyi duaan, nyanyi hang, nyanyi ajak nyanyi hang. nyanyi. Nya. Waktu penting hari Lain nu eta ya. Lain ujung salah di syak. Anu Waktu penting ha. anu romantis. Waktu kamu sedang mandi kutoong. Tiba lah punya kutoong. Ayo dong, Hang. Ayo dong. Urang mah gaya-gaya ya teng nong. Momen keluar ieu. Neng Nisa anu sayang. Alah sayang. Tuh tingali lain bulan eta mah kekeh naonnya eta. Jangan salah siapa jual tuh tingali atuh. Alien. Bulan we api-apina bulan. Anggap we bulan atuh. Anggap bulannya. Ya. Tuh tingali itu bulan moncorong ningalikeun urang paduduaan. Sahabat. Paduduaan nombrakeun rasa kacinta muga Neng Nisa anus sayang. Aing sia ganeng. Ruas jangan. Tapi kan tak aba-aba aku rawas tahu. Ya maaf. Kan nyanyian Rahmana. Beutingnya ieu akang menta jawaban ka anjeun Neng Nisa. Diborong. Jeung alon. Boro-boro cinta karek deket ge aing geus bau hangru. Iya. Engkang teh geningan bodong ngarayu carana kuno. Cinta sanes komoditi tak bisa dibeli-beli. Teu bisa dibayar najan dibayar aku dolar abdi mah kekeh teu hayang. Kekeh teu hayang. Kekeh teu hayang. Abdi mah kekeh teu hayang. Abdi mah Ayang joget, ayang joget. nyata kekeh teu hayang. Engkak Mari lucu pisan. Karudak urang ngariung di buruan. Burudul meriti kaler. Oh, butoong.
Mana make jeung aya bulu bool segala? Teh bulu bool. Kutoong sia teh. Sia ka mana we otak teh? Kutoong, kutoong, jol kamu nung bulu naon. Kenapa ieu ulah mau tah teuing Pak kalunya Pak. Kabitaeun. Abi kabita sumpah. Kabitaeun lolowesan. Calik Pak. Eta jawabanana eta. Calik abi caliknya. Ulah osok api-api cenah teu cinta teu sayang padahal dina hate namanya neng teh sayang. Kasaha. 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 Kaai Kasaha. kaai. Ulah osok sandiwara mengpeng loba jalma nu aya di dieu jadi saksi urang ngaduaan isukan urang ka KUD KUA atawa wing reka kosipa yang biaya kawin naha alim naha hoyong pek jawab geura ayeuna mengpeng aya saksi-saksi aduh alah ieu ya mengpeng enggak-enggakan mati lucu pisan baru daku baliuk di dulu Burudul bagong di iotong Bagong titotok kunaon mabok bagong ini iluan we urang yang iluan Pamirsa kaum daunga anu mulia apa kumargi wengi ieu tetos tabuh 12 mohon sakedap deui ieu juri gedah mulih deui ka alam pagelaran wengi ieu ditutup poe sakitu nu kapihatur mugia ieu nu kagungan maksad nikahkeun putra sareng putrina rumah tanggana sing sakinah mawadah warohmah amin sareundeup saigel sabobot sapihanean kacai jadi saleuwi kadarat jadi salogak nanjir dunyana pancegrasana langgeng cinta amin mugia anu disepitan tadi sing enggal didamangkeun sing janten murang kalih anu soleh mudah-mudahan tadi anu diparios kesehatanana sing teras damang deui upami teu acan damang tiasa dicanda ke rumah sakit pamarentah kedah hadir kanggo ngubaran rakyat amin mudah-mudahan wengi ieu gogonjakan sing janten jalan pikeun ngawangun kabagjaan nu gaduh hutang sing lunas nu susah sing senang nu jomblo sing gancang boga jodoh sakitu nu kapihatur cag Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. eling wiwitan tang tumu kamalinan laku sok make aturan segala. Alhamdulillah luar biasanya ngahibur warga masyarakat Kabupaten Bandung di Cangkuang pangaresana Bapak Gubernur sareng bintang-bintang tamu anu luar biasa aya Mang Ohang aya Mang Ade Batak aya Mang Sule aya Mang Jeneng oge Mang Anton Abok alhamdulillah tuh Bapak Bupati Bandung oge Bapak Bedah aja kalau harus kasiron atur nuhun ya tapi doa nanti salarianya dewek kalah alhamdulillah nuhun ibu nuhun tapi doa anak sekali dehnya dewek kerek ngelengos kena lampahan deh ya